Sapangdang uday kanca tina dongeng Sunda nu masih nyanak jejarar carios nalangsa. Urang caturkeun deui anca nu kamari kasimpen. Si Sarjang jeung si Ocang ngalamar gawe ka Ciawang. Jadi catur kumaha caritana nu jelas si Sarjang ditarima digawe di eta tempat, disodorkeun mesin anu geus bujrat geus butut, tuluy ku si Sarjang dibersihan ditingali sakoci jeung karancangna geus dugul, tapi keur si Sarjang teu dipake hariwang sebab saeutik gedena manehanana geus boga pangarti, geus bisa ngomean mesin. Tapi can waktuna mun kudu ditingalikeun kakara anyar asup. Ari maneh ti mana? Urang mana? Geus lila digawe ngabordel. Cek hiji lalaki nu memang dipikakolot di eta pagawean. Nya Jang, eta asli urang mana sih? Cek pamajikanana eta lalaki nu ngobras jeung ngajai. Ai abi mah Cijebung. Aya teh jauh atuh deukeut. Kenapa teu sareng kucu rerencangan sakola abi? Oh, ieu ya. Putana patang. Nuhun. Oh, didinya caket da abi ge. Cek si Sarjang mimiti di wanohan ku eta wanoja jeung hiji lalaki. Tuluy gek diuk dina mesin ngajar ngabordel. Harita teh kana mukena jeung dompetna pegatan mesin teh. Tapi si Sarjang teu wani kudu muka harita mah pura-pura teu bisa we. Lain eta pegatan wae mesin atuh bisa ngomean lin. Cek hiji lalaki deui nu belah kenceun si Sarjang. Nya atuh ka donongan wartas ari pegatan mah. Cek hiji wanoja nu paling ora di eta pagawean. Waktosna kanca tos teh kapan paralun ampun kasuhun, meninggali nu di pamrih hapunten anu ditedah.